Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Mang Barna bade neraskeun hanca garapan dongengna anu katuna. Mangga mitra urang teraskeun hanca anu katuna teh. Sok kaparayun sadayana cakapeung sok kadenge basa-basa anu teu pikahareuteun. Raya atuh bulu punuk jalil teh muriding kaayaan di eta guha kacida mata keung jalil ngeluk tungkul beuki lila beuki husu tapi kapoho kana naon-naon teu karasa yen manehna aya di guha nu hara-haraeun reup panonna peureum hiuk di luar sada angin ngaguruh kadengena mata keung matak sieun asa geuman Jalil beuki murungkut manehna teu wani beunta sirahna ngeluk tungkul. Lila-lila teu aya naon-naon ukur sora angin we anu ngaguruh. Mitra kaum dangu akhirna jep sada angin jembe sepi jempling rehe comrek teu aya sora naon-naon. Plak ting-ting Jalil aya anu nepak korejat cengkat panonna beunta. Ana breh mata kaget sabab kaayaan ngadadak robah. Lain aya di jero guha tapi aya di hiji rohangan hiji imah ngan kosong teu aya naon-naonan bilikna bersih eueuh meja eueuh kursi eueuh naon-naon pisan Jalil heran asa teu percaya kana teteh nyawanana ieu teh di mana atuh Jalil ngaharewos ka agina ulah geruh cicing cek kaki ka asam atuh Jalil teu wani nanya deui lantaran geus ngarti yen manehna teh aya di hiji tempat anu lain di alam manusia. Keur kitu blig-blig sadanu lempang semu berat tapi ka euneur karasana Jalil curing hak aki kasam tatan-tatan lantaran anu dionang teh geus datang tapi geus lila di dagoan can aya temong Jalil luak liuk alak ilik geus teu sabar bulu punukna muringkak jejantungna ubuh ratug tapi nu didagoan teu aya datang mitra kadenge aya anu seuri sorana agem geuman tebeng Jalil ngarenyag deui Ari aki kasam cengkat lalaunan bagea cuma ngaringi salah dulu salah kuduna aing ngabagiakeun ka sia sabab sia teh awan semah aing bagea manusia rek naon sia teh nuhun lagi kasam deui Jalil alagag euleugeg panonna rarat-reret hayang sidik kanu ngomong tapi teu aya nu katempo atuh Jalil teh rada ngageter hatena ngarasa heran naha saha anu ngomong teh pun sampun kasang umuhun kanu kagungan ieu patempatan kaula aki kasam nu katelah hayang jonghok jeung nu kagungan ieu tempat aing rek jajan aya angin ngagelebug rieg-rieg eta imah teh asa diriegan kawas nu diindageun kulini Jalil nangkep sirah jiga anu sieun katinggang bisi imah runtuh blig rieg jolayan datang wujud nama cara manusia tapi kacida jangkungna tapi kajucul kana lalangit eta rohangan bitisna ting berhil buluan beteungna buncireung dadana bala ku bulu ari beungeut kriminal pikasieun bibir kana kadeplik mani jiga tamusu untuna baradag jeung aya sihungan mata bolotot buuk ngareuwi gima jiga inyu cakakak seuri bagea
Aki Kasam. Aing geus lila tetepung jeung Andika. Saha eta Sam? Curugna anu gede teh nunjuk ka Jalil. Atuh mani ngarempot Jalil teh. Hatur nuhun. Semangalinge. Aing mah teu hayang diuk. Geura jawab pertanyaan aing, Sam. Ieu salares nama Gusti. Ieu Aki ngawakilan Jang Jalil incu Aki pituin. Manehna teh boga teh susah lu akan nyeri ti awewe. Tah ayeuna rek minta tulung ka gambaran. Kitu saurna Gusti. Wah. Hayang naon si Jalil teh, Sam? Hayang jimat anu bisa ngadunan sakayang manehna. Incu Aki teh minang mangikan nyeri dihina bae ku awewe. Hayang kawin win. Hayang kawin. Salah. Hayang kawin teh aya nu daekeun nyeri hate. Hayang ngaos pati kanu geus ngahina dirina sakitu Gusti. Eta si Aki mah make jeung hayang kawin sagala rupa keur usum ayeuna eta lagu teh. Siluman anu lenger talenges jeung resep ngaheureyan manusia teh kalah seuri. Jigana ieu mah silumana gede banyul mitra. Manehna geus lila tara ulin ka alam manusia. Geus heubeul tara aya anu minta tulung ka manehna. Ayeuna bet datang Aki Kasam. Kalayan niatna kitu pugoe mani bungaheun. Bagus. Ku aing dicumponan. Tapi nahan si arek sanggup nyumponan syaratna? Sanggem. Syukur hari sanggup mah. Aing ge sanggup nyumponan ke hayang inju maneh. Asal ke hayang kami dicumponan. Jalil nu ngadengekeun mani bungaheun. Kasieun ngadadak sirna ganti ku kabunga anu pohara. Aromana marah may atoh anu taya papadana sabab ngadenge yen pamentana rek dicumponan. Nuhun Gusti kumaha salajengna nuhun? Eta kahayang maneh kumaha Sam? Kulincu teh hayang ngaduh cecekelan mangrupa barang supaya regreg. Eta mah naon we teu langkung kersa salira Gusti. Itu tuturkeun aing. Mangga. Jung Aki Kasam nangtung terus noel ka Jalil sina nangtung. Korejat Jalil ge cengkat nangtung tukangeun Akina. Leos ki jalak roncenak leos dituturkeun ku Aki Kasam jeung Jalil. Geuning aya lawang ayeuna mah lempang biasa asa ngaliwatan panto tukang. Beras ka hiji tempat Jalil colohok nenyo jalan ngaburungbung lempeng teu aya panghalang. Gegag ki jalak roncenak lempang bari egang nyiga anu berat ku beuteung. Sora dampal suku tinggal beli dituturkeun ku Aki Kasam jeung Jalil. Di satengahing perjalanan kadenge sora-sora aneh, sora anu tinggereneng jiga keur ngobrol. Tapi teu jentre basahna kadenge sora hayam kongkorongok sora me ting berele. Tapi anehna teh eueuh anu lalar liwat iwati maranehna tiduan. Jalil gawena alak ilik luak liuk nitenang kaayaan di setengahing perjalanan. Loba tanyakeun ge ka Aki Kasam. Tapi teu wani pok bisi mata naon-naon. Jalil, sia kudu nyaho. Aya lembur aing. Tuh itu negara gede. Gusti Ratu ayana di ditu di Karaton Mandala Sewu. Nuhun jual dosan. Bisi maneh betah di dieu. Aing rek ngusulkeun ka ratu sangkan jadi urang dieu. Ulah Gusti, da benten bangsa, benten tempat. Urang masing-masing we da babarayaan mah tetep langgeng nun. Ulah diganggu ku anu teu puguh pun incu di alam manusia, salira di alam gaib. Gitu oke. Kebat anu lalempang. Arat jalan anu lempeng terus mudun manginurug tug. Jog-anyog ka hiji balungbang. Tidinya geus kadenge aya sora anu ngaguruh sarta ka ameu bau hangit. Aki Kasam bacaan ari Jalil ratug jajantung, bulu punukna muriding. Leok mengkol ka kenca, anabreh aya seuneu ngabebelah. Anehna teh teu namahan teu ngurangan, dihanap teu ka ciri aya sulu. Sorana ngaguruh hasupna mulek ka luhur. Reg ki jalak roncenak eureun atuh Aki Kasam jeung Jalil ge ngaraneg. Naon itu Sam? Bagi dapat masumuhun eta teh geni. Gening awan
awas panon maneh teh sam eta teh geni da eta bawaeun incu maneh siapa aing mah teu boga naon-naon deui wal dieu ieu teh geni kagungan Gusti Ratu di Mandala Sewu geus ratusan tahun dijaga ku aing nu sajen mah teu meunang ka dieu lamun teu dibarengan ku aing. Atuh nuhun kana kasayan Gusti. Hei Jalil, jig sia nyokot sakabawana bawaeun galemur sia. Di nyokot sorangan dia, da Gusti dia nu kagunganana. Muga-muga bisa nyumponan kahayang maneh. Ari aki, kumaha nyokot anu kitu atuh. Pan seuneu mah panas atuh. Aki gitu ngarti. Ulah salembah. Da aing oge wanita hari hese mah. Jig nyokot sakabawana dia. Mangga atuh. Jalil ngalengkah lalaunan panonna melong kana gulungan seuneu anu ngabebelak sagede pasir. Sorana ngaguluh mata keung hasupna mulek ka luhur. Tapi aneh Jalil teu ngarasa panas ngalengkah lalaunan, anger teu panas. Maju deui kitu keneh, malah akhirna mah ngadeuketan kana seuneu anu ngabebelak, tetep teu karasa panas. Nah aya seuneu tiis. Aneh teh nya. Buah-buah ieu mah seuneu bobodohan atuh. Tapi piraku dimake urung atuh. Tapi ada geus di kita kudu bogana atuh. Aing rek ngarawu saloba-lobana atuh. Dengan Jalil disodokeun terus ditarik deui. Gur dina dampalengan aya seuneu ngabebelak letahna ngalentaban kana gado. Tapi aneh Jalil teu ngarasa panas, malah mah ngagak-gak seuri. Aki, uing boga seuneu atuh. Uing boga seuneu teu panas, uing kuatan. Seuneu teu panas atuh. Jalil bungaheun. Mani Agul bisa mawa seuneu bari teu ngarasa panas. Syukur Jalu, meureun kahayang hidup teh kacumponan. Ieu bawa ka dieu ka Aki, ieu ka dieu. Aki Kasam ngagupayan. Jalil geuwat nyampeurkeun. Baranggo ka Aki Kasam kaget Jalil oge seuneu teh ngadadak sieurna. Nu aya ukur batu sagede nog hayam. Jadi batu ki. Nah ieu. Jalil colohok bengong. Tah eta bawaeun sia galebur. Kop keur sia Jalil. Tapi kade sing apik nundana ulah di mana bae isi nyilakakeun ka maneh sorangan. Eta batu bakal nurut kana sakayang maneh. Sada bakal nyumbonan paminta maneh ngan maneh kudu nyamat ngaran aing. Bari nyayagikeun sasajen di imah. Jalil lagi nyerengeh seuri. Bungaheun ngadenge kitu teh. Mangga Gusti, tangtos upun incu dilaksanakeun. Hatur sewu nuhun. Awas, karena siapa aing ulah lacam. Awas. Mangga. Emot kene pamit dapat makupat tahu. Tangtos diperatoskeun. Nah, geura balik. Ulah lila-lila di dieu bisi aya ponggawa di negara. Sabab ieu teh barang nagara. Mun kanyahoan ku ponggawa negara, kaulah bakal dipecat. Hayo, gancangan. Mangga. Lil, hayu balik. Ayo atuh ki. Berarti luarana lempang mani rusuh. Teka catur di jalana jog-anyog ka hiji imah teh. Geus ngariung tiluan tapi teu diuk. Ngalangtung we di dinya. Gusti, Aki geus saja permios datos hasil pamaksudan keun pai kapalai salira moal burung dicumponan. Pun incu baris diaping ku Aki teu hilap sakali deui ngahaturkeun nuhun. Syukur. Jigera balik. Kade boho. Mun eta jimat rek dipake sambat ngaran aing. Mangga Gusti. Las wujudna teu kaciri. Tapi ari sora seurina kadenge keneh. Ngagerenggeng kawantu di jero guha. Tapi lila-lila mah jep-jempe. Iuk. Aki Kasam beri noel ka Jalil. Gek Jalil diuk. Barang gek diuk rep kaayaan teh. Poek deui. Jempling mata ksil. Jalil diuk mano bari ngeupel batu hideung teh. Bisi murag. Ari Aki Kasam gegerenengan mapatkeun di jampena. Hiuk aya anginna gelebug sorana ting saleor mata ksieun. Jep jempe kaayaan balik deui ka asal. Cep ujur Jalil karasa tiis. Sabab geus lila diuk dina batu baseuh sarta diuk di jero guha anu heureut. Jeung Aki Kasam cengkat. Beres ujang, hayu urang balik. Geus ieu teh ki. Ya hayu urang balik. Aki Kasam jeung Jalil kaluar ti guha leumpang lalaunan kumarumbing kana akar. Laleueur palawur bisi ti Soledad. Mangkaning poe
Tapi najan bari jeung hese beleke ge akhirna mah tapi kanu babari mincak jalan anu rata. Tah salamet geus di dieu mah Ujang. Cikan ilikan heula batu nu tadi teh aya kene asa weueuh cengan. Cek Aki Kasam rada penasaran bisi leungit deui. Tadi oge dikeupeuh ku uing atuh. Ayanya Aya ki aya uing boga jimat. syukur. Syukur aya mah kade bisi murah gayu urang bari. Beral duanana laleumpang deui maninga gedi gagancangan. Jalil ge segutna keur ayeuna mah hatena bungah anu taya papadana lantaran jimat geus kacanggih. Teka catur lilana di jalan, urang kocapkeun bae geus tepi gok ka imah. Kalacat unggah Jalil meninga hekap, gek diuk dina palupuh kitu deui Aki Kasam. Diuk bari nyang hunyar, renghap narik napas jero. Capek Aki mau Ujang. Tak itu perjuangan deh. Teu gampang satamun kurang-kurang milik mah can karuhan bisa hasil. Tapi hebat atuh ki. Geuning Aki make wabuh jeung urang jauh. Saru tadi teh ngaranna. Ye, beuteungna mani dayut matana mani gede atuh. Eta teh sobat Aki geus taun-taun sasobatan. Manehna anu sok nyumponan paminda Aki. Dah, ayeuna kakara tepung deui sabab Aki tara aya pangabutuh. Lah, paingan diajak pindah ka lembur dengus ngomong atuh. Da geuning boga sobat hebat. Haha, uing ge betah di dieu ki. Ngan hayang males ka nyeri heula ka awewe nu garelo teh atuh. Kajeun. Ngan tanggung jawab aya di maneh. Jika Aki ngilikan jimat naon eta teh lieu. Ya, wakilikan atuh. Jalil ngasongkeun batu nu segede nog teh. Gap ku Aki Kasam dicekel ditimbang-timbang karasa ampeg. Wah, jimat hade ieu mah lieu. Kade sia. Sing bener ngurusna ulah gagabah nunana bisi aya anu maling. Kumaha matena Aki? Mun rek dipake maneh kudu nyayagikeun sasajen. Utamakeun surutu jeung nog atah, daging atah. Dan tilu rupa mah ulah tepi ka elat. Kamu aku nu sejeng-sejengna. Nanyakeun ka indung maneh terus sambat anu merena. Nya eta ki jalak lencenak. Nu tadi nganjeur ka maneh teh geuning. Geus kitu sebutkeun ka hayang maneh. Wah, babari kitu mah ki. Kenek dijalankeun ayeuna ge uing marek balik ka lembur dungus atuh. Mangkeranan ulah balik ayeuna pamari. Keur kitu kadenge sora hayam jago kongkorongo. Mana horeng geus mincak kana wanci janari. Sakedeung deui ge subuh terus beurang Jalil teh bungahin. Mani gregeteun hayang geura balik ka lemburna. Ari Aki Kasam harita teh terus mepelingan ka Jalil. Sangkan ulah salah dina ngagunakeun eta jimat. Jalil nurut kana papatah Akina, sabab rumasa manehna butuh, jeung kacidangan nuhunkeunana ka Aki Kasam, pamenta manehna geus dicumponan. Mun geus aya nu hayangeun, aya pi pamajikan nu pantes gelewat bejaan Aki urang ngalamar, gura-giru kawin, ngara hirup maneh teh tentrem lieu. Nya atuh ki, tanya hayang aya anu ngajejeran ngalamar, ngara teu meunang panghinaan deui atuh, ngan ayeuna mah teu sieun, lamun anger ngaharina ka uing. Wah ditanya deui bisikat terus atuh. Cek Jalil bari papata. Hatena ngadadak cenghar, sumanget ngagedur perbawa jimat teh. Ulah boga pikiran kitu lieu. Goreng eta teh Sujang. Ngahina mah pelet we sinyan. Pilakun teu ngilitik nuturkeun. Kumaha uing we atuh ki. Aki Kasam rada reuwas ngadenge jawaban kitu teh. Lantaran geus kanyahoan tita tadina niat Jalil memang tepati bener. Ngan geus teu bisa naon-naon sabab jimat geus dicekel ku jinisna. Kaayaan beuki tiis lantaran waktu geus ngagayuh ka subuh. Malah mah geus kadenge sora manuk saeran. Di tebeh wetan geus tembong bentang timur anu ngempur. Akhirna brai beurang. Di wetan hibar ku cahya beureup sumirat ka Comantara. Dipapag ku recetna sora manuk. Alam endah hegar bengras, lir bengras na hate Jalil, nugis hasil mibana jimat ki jalak roncena. Uing rek balik atuh ki. Uing geus boga jimat anu mati, uing hayang ngajajal kamatiharana, uing walila rek balik ayeuna oge. Geus hayang buru-buru atuh. Atuh keheula. Keheula Sujang Aki teh sono keneh matak naon meuting deui saminggu mah. Mung, da hayang gula gidu balik. Nuhun ki, permios adios rek mulang atuh. Jalil munjungan gap ku Aki Kasam di tampanan. Teu ngomong Aki Kasam teh ukur neureuy ciduh bari jeung gede kamelang.
sedangkan Jalil marah mai gede hate jeung asa jadi jalma panguntung nak poe eta mah. Bra Jalil teh ngiang ninggalkeun imah Aki Kasam nu balik dijajabkeun ku paneuteub. Hate Aki Kasam sumeblak melang sok sieun di lemur dungus aya kajadian anu teu dipiharep. Abong geus goreng dimimiti nanya goreng we terus. Tapi muga-muga we si Jalil teh henteu kamalinaan. Ulah tadi kaboga karep anu teu puguh. Muga-muga hinggeur boga pamajikan karunya. Cek Aki Kasam bari mencerong ka incuna anu geus jauh. Iliwir angin leutik ngadalingding. Daun caringin pating arulang lir gugupai ka Jalil anu ningalkeun. Manuk recet bisa rada kalakai nyayang diburuan. Baraseuh keneh kuremis janari. Cag urang tuna heula. Ayeuna urang nyaritakeun heula kaayaan di tempat sejen. Harita teh kira wanci haneut menyon, haneut moyan. Si Toleng geus ngabijilkeun domana rek diangon ka pangangonan. Teu poho jadikeun karinjang jeung aritna, da balik ngangon besok bari mawa jukut. Si Toleng teh anak Mang Rusman. Batur salemur si Masman. Malah umurna ge moal gese jeung Masman teh da hampir saporodan. Ngan aya bedana, si Toleng mah alus atikan ti leuletik oge resep kana gawe. Ngarit ngalasuluh sasapu jeung sajabana geus tuman da asa kuarahan. Sedengkeun si Masnan mah ngedul da ulina sok jeung Jalil wae. Harita oge kitu si Toleng mah geus saged rek init ngarit bari ngangon. Memeh init jol bapakna nu katalah Mang Rusman teh. Ka mana ngangon teh Toleng? Nya biasa we ka pangangonan, Pak. Ka Pasir Songko. Ya heuh, atuh tapi kade ulah ngangon ka Bekulon. Aya urut-urut bisi domba diguling. Ah, moal bewetan we. Di bewetan ge harejo jukutna atuh, Pak. Nya jiga itu atuh. Si Toleng nuyun domba anu indungna. Biribit anakna saopat-opat nuturkeun gandelang si Toleng init bari heheotan. Mang Rusman marah mai bunga. Asa reueus boga anak anu rapekan teh. Bagja teman bager boga budak teh. Muga-muga we jagana sing jadi jelema bener. Anu daek tulung tinulungan sarta jadi jelema anu gede gunana keur balarea. Kitu cek Mang Rusman ngebrehkeun pangharpanana. Kang Rusman, hayu atuh urang ini. Inung si Toleng ti pawon. Geus asa kitu kejona. Wah, dahar di sawah we. Ngarani imat hayu atuh. Mang Rusman ngajewang carangka bral niang nuturkeun pamajikanana nu geus ini ti heula. Bari ngais boboko dieusi bekal. Make dudukuy nyungcung ngajingjing teko. Kebat lampahna si Toleng. Harita teh leumpang mapai jalan satapak ngajugjug ka Pasir Songko. Domana ngalit tukangeun estu mata kuas jeung mata mineng. Geus leumpang sababaraha pengkolan. Jog anyog kanu dijugjug. Sekarang kebur weh domana mah diaburkeun. Isieun kabur da domana geus lineuk. Malah mah da capek meureun. Harita keneh ge tuluy nyaratuan mani rampus. Tenang lah, naon deui geus kieu mah keun. Ngarit mangke we lamun geus tugu reumis. Ayeuna mah moyan we heula euy lah. Cik si Toleng bari gek diuk dina akar puspa. Awakna nyarane kana tangkal bari ngahariri. Sakapeung heheotan laguna sakapangi asal ngeunah keur sorangan we. Kira-kira pukul 8. Gubres ngarit tapi kapinuh carangka. Rengse ngarit terus minahkeun doma sina kanu hiuh bisi lieureun. Geus kitu si Toleng mah diuk deui dina akar kai ngahariring bangun anu senang. Kawihna melas melis jiga anu keur sedih. Barang keur jongjon kitu, lar aya anu ngaliwat, tayarian iwal ti Jalil nu aya di setengahing perjalanan. Harita teh geus tepi ka deukeut si Toleng. Ngadenge nu ngahariring debat kabita rageureun, terus ngareret ka babah sora anu ngawi. Asa nikmat ngadenge nu ngahariring atuh. Saeta atuh. Oh, si Toleng atuh. Kenah di deukeutan ku aing malaur aing keur capek mending eureun heula atuh. Jalil mengkol nyampeurkeun ka si Toleng.
barang geus tepi eureun atuh kageteun si Toleng oge. Jep ngawihna jempe terus ngareret ka Jalil. Gening Kang Alil, pasti mana Kang? Di kamari meni teka panggih kuing. Cik si Toleng nanya ka Jalil. Ari Jalil teu buru-buru remalan kalah melong ka si Toleng. Neges-neges tantungan kawas anu kakara tepung. Kenal na Kang teh ngadon muraleng ka uing. Toleng. Abi naon bieu ah? Inung terek kitu atuh. Nah boga inung terek maneh teh. Saha nu boga inung tere? Apa uing mah bager, jujur, bener, pinter. Aku rek nyen inung tere keur uing. Meungpeun atuh era. Dewek macet dedengan atuh. Ari Akang tas di mana Kang? Tas nyaba aing mah. Tas neangan jimat deuleu. Maneh keur naon di dieu, Toleng? Ada uing mah anak tukang tani Kang. Yang ngangon we pagawean teh naon deui atuh? Dagang teu boga modal, tani teu boga sawahna, jadi pagawe negeri da teu boga pangabisa. Nya mending ngangon we pokona mah asal manggih dahar we. Cek si Toleng manehna mah jiga anu pasrah. Ya, Toleng. Lalaki mah kudu boga cahayang atuh. Lain lalaki bae da awewe ge, ari kahayang mah kudu boga tuh Kang. Tapi sajeroning boga kahayang teh kudu ngukur kakujur, kudu nimbang kawak. Lalaki pantar uing mun boga cita-cita hayang jadi lebe eta teu bener sabab uing mah bodoh. Bener pisan atuh Toleng. Tapi kumaha di maneh? Nah geus hayang kawin atawa acan atuh euy. Jalil ujug-ujug nanyakeun urusan kawin. Asana mah can hayang Kang. Umur uing can sawawa da cek bapak ge uing mah karek 17 tahun. Jabacan boga gawe, jabacan boga pangabisan matak kadiwe lah. Mun Akang takang, Akang mah geus ngejeuna. Sabab Akang mah geus sawawa. Harta loba, rupa teu sabaraha, umur cukup. Nungguan naon deui? Awewe loba, kali milih Kang. Si Toleng papeta jiga nu geus ngarti. Ngecok bae sia, da babari ngabacot mah. Awewe mah loba. Sabab ngabadeg di unggal lamur oge loba. Tapi neangan pipa majikaneun mah hese atuh. Nya ulah ka sawah neanganana tuh Kang. Ka imahna Kang neanganana mah. Balagog sia. Kan dewek teh unggal ngayang oge ka imahna. Teu katampian deuleu. Tapi buktina maroyok wae ka dewek atuh. Matak nyeri hate atuh. Cek Jalil bari jebi. Dimana ya nu moyok? Eta mah rasaan Akang we meureun Kang. Sabab ku uing mah can kadenge aya nu moyok. Uang uing sia. Sing bener basa teh. Nya kudu kumaha tuh Kang? Nya kudu sopan santun deuleu. Ajenan atuh dewek teh. Pan dewek teh goreng-goreng oge turunan mamaku hormat. Atuh. Ari maneh apan turunan tukang kuli jadi maneh teh ka dewek kudu ngahormat. Atuh. Cek Jalil dapat dada. Anger we adatna teh kitu. Menang sajongjongan mah si Toleng teh teu ngomong. Kalah melong ka Jalil anu geus mimiti ngagulkeun leluhur nu geus tuweuh teh. Batur ge geus boseneun ngadenge omongan si Jalil kitu teh. Sia kalah ngahulang Toleng. Bingung Kang. Sabab uing mah teu bisa basa lemes. Amureun ari ka anak menak mah ngomong ge kudu ku basa lemes nya Kang nya. Atunya deuleu. Teu bisa uing mah. Ari basa lemesna suku Sampean atuh. Ari basa lemesna awak, Salira sia. ari basa lemesna sirah, Mastaka atuh. manya. Dasar lain mastaka Kang. Mitra Jalil kerung ngadenge omongan si Toleng teh. Manehna teu ngartieun habet aya anu ngomong kitu. Nah sia make ngomong kitu. Nya lemesna sirah mah mastaka. Nah naon mun lain mastaka atuh. Da basa uing ngobrol jeung Iskandar Kang, penyiar Tilita FM. Malah harita teh ngobrol jeung Ageng. Da lain kitu. Naon atuh. Da lemesna sirah mah butak cenah. Naon sia. Dedengan teh botak atuh.
Mitra Jalil menibun celik terus ngusap sirahna. Memang rada borenang butak saeutik buuk nu aya cuwiwis semu beureum. Iya mah ka uing Kang. Nah eta mah ceuk uing oge. Tapi maneh ulang ngahina ka dewek sia bisa dicabok atuh. Iri akang. Saha nu ani ngahina katurunan mamaku? Aya deuleu iwati jelema gelo atuh. Si Toleng nyerengeh seuri. Panona melong kana doma anu keur depa bari ngagayem. Keur mikiran pi omongeun si Toleng teh. Ari Jalil gantung dengeun pok ngomong deui. Kunaon kalah Kang ngahuleng atuh Toleng. Bingung uing teh Kang. Ari ngajanan hayang tapi kana basa teu pati ngarti uing teh. Cik papatahan uing atuh. Ari kuring jeung abdi saruan teu. Atunya sarua deuleu. Nan aya bedana saeutik atuh. Ari kuring mah basa kasar, ari abdi mah basa lemes. Da maneh teh mun ngomong jeung dewek ulah uang uing atuh, ulah kurang kuring atuh. Tapi kudu abdi nyebut teh. Tah eta kakara sopan atuh. Jadi kuring jeung abdi teh saruanya. Atuh. Ngan beda lemes jeung kasar wungkul atuh. Tapi cek uing mah beda Kang. Naon bedana atuh. Ari kuring mah disemat buuk tapi karena dampal suku. Ari abdi naon atuh. Monyet. Si Toleng seuri. Kadewek nyebut monyet kurang ajar sia. Yung Jalil nangtung. Panona molotot rek ngetig tarang si Toleng. Tapi si Toleng kaburu ngejar. Teu enak. Nah make ngamak eta mah ceuk kuring mah lain cek uing. Ulah amak ka uing Kang ulah. Kurang ajar sia. Ngahina kadewek atuh. Ampun paralun Kang. Teu ngahina di dieu mah. Jalil diuk deui. Terus ngarampak saku bajuna ngaroris batu jimat bisi murag meureun. Tapi teteh aya keneh kaginel dina saku bajuna. Gek si Toleng diuk deui, sirina eureun bisi Jalil ngamek deui. Leng maneh daek dijieun panglajar ku dewek. Ambung Kang, man geus aya si Masnan. Aduh si Mas nante euy, malah ayeuna kakara kapikir ku dewek atuh. Pangnabah jantan nyebut muning ka dewek teh gara-gara si Masnan atuh. Hah, disebut muning. Piraku Kang, teu ngarti ah. Ya heueuh, mata ke si Masnan marek dipecat ku dewek atuh. Moal diajakan ulin. Tah mun maneh daek yuk bareng digaji lah ku dewek. Ambung Kang ah, lain teu narima kana kahadean akang, tapi uing mangarumasakeun jelema bodoh cek uing oge. Miskin deui, teu boga kawani deui. Era dibawa nganjang ka awewe teh Kang bisi dipoyok deui. Cek si Toleng ngarumasakeun anak nu miskin. Nyaan mung atuh. Nyaan Kang, embung uing mah. Lamun mung engke dicabok ku dewek atuh. Ah mending dicabok we Kang. Mah atuh Mitra Jol hiup dampaleungeun Jalil. Rek nyabok pipi si Toleng. Tapi lep si Toleng ngalelep hius prak kana tangkala Puspa. Kuak atuh Jalil teh ngoceak leungeunna peureus meureun. Aduh, jao teh sia. Kunaon kalah ka ngalalep sia. Ih, ari akang saha nu daek dicabok. Nya kudu ngalok, da sieun. Teu enak. Si Toleng kalah gitak-gitak. Awas sia. Lamun teu daek ditubas ku peso sia. Hah, ku peso, tulung. Mitra si Toleng gogorowokan menta tulung. Karek ngadenge gegeus ngakuak nyapuguh Jalil reuwas. Malah keur kitu teh gorobas sada anu ngagorobas. Barang direret aya kolot duaan daratang sumurusu. Ayeuna Jal naon? Cenah bari cileng ngadeuketan ka si Toleng. Ana breh Jalil keur nyekel peso balati. Puguh eta dua kolot teh kaget. Naon eta teh Jalil? Rek marga sajelema teh bubuku. Salah saurang anu karek datang bari nulak canggeng. Jalil ngarenya kaget atuh. Teu nyana bakal aya anu datang. Jalil teu nemalan kalah ka balebab-balebab teu puguh. Kunaon ieu teh Jang? Yang Toleng, kunaon? Eta Kang Jalil rek ngoblas ka uing. Aduh kurang ajar sia Jalil. Da bobodohan atuh Mang. Da ieu mah bobodohan keur sasaniwaraan atuh. Bobodohan kumaha? Eta geuning geus dicekel peso balatina. Coba di tempat anu hara-haraeun kieu. Rek bisa bobodohan kumaha? Hilik nyingah. Tong ngaganggu kanu keur digawe. Hilik. Ceuk eta kolot. Jalil sieuneun ku kolot mah da duarana marawa bedog.
lantaran tadi teh keur natasan tangkalak hai nu karek menang nuan. Yung Jalil nangtung leos init bari kukulutus. Mutiluan melaung ka Jalil anu beuki lila beuki jauh. Akhirna les teu katenyo kahalangan ku pengkolan jeung kakayon. Gua kolot ting rarenghap. Alah eta kalakuannya anger we si Jalil. Ani eueuh si luadunana. Abong turunan. Si anak dewek dicabok jelema kitu mah tah. Si kolot anu ngajingjing bedog. Sanggeus Jalil ini eta dua kolot teh nuluykeun deui hanca pagaweanana. Kan samemehna papatah heula ka si Toleng. Sangkan hati-hati mun ngobrol jeung Jalil nu dianggapna satengah siwa. Nuhun Mang. Cik si Toleng. Bral nu duaan teh init deui. Geus rada lila si Toleng mah ngahariring deui teu ieu mikiran kejadian tadi. Manehna mah teu reuas teu sieun jigana teh pasrah rek kitu rek ieu oge. Angin leutik ngadalingding nebak kana daun-daunan. Aroyag pating arulang. Manuk recet di sarada patemalan jeung nengnong. Cager Sarah Mitra nyakal ke bujeng nengnong bagi kadiheulanya Mitra. Insyaallah angbarna enjing ngeraskeun deui dongeng anu judulna Dedemit Curug Sanghyang karangan Kileuksa didongengkeun deui ku